warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lur tong hilap, tong koho, tong tinggalin lalajo pegawai sadakah hanya di Awan TV. Beta, siya kemana wae, kuing tangan wae. Aya naon sia dengan aing? Bapak siya nges hade torek na. Nya ade sia mah. Ubaran siya make keyeup, keong, asupun kana colina. Ai sia nak lebaran pa nak nyiksa bapak aing. Iya si Abi, terus nyusulan sultan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya anak. Beta. Tumben ni anak jenglot. Alah kurangnya biasa nage bentar sering gegel. Ya anak jenglot ayo lu jangan yuk. Ayo. Naon Bi, ngajak sultan ke dapur, pang sedaang. Seueuh ieu beuteung. Naon Pak Haji, beta mah sudah makan. Bodoh untuk dah anaknya tuh nang rendang henteu yang geser dia. Beta kaget. Harus teuing Bi ngomongna, si beta boga penyakit asma jeung bengek. Ayo Bi, si beta kumat tuh. Bere napas buatan tuh. Butuh harara yang aing gusia kadinya. Bang penyakit bengek be lalai ku aing isukan majeng cacing kalung. Cak kok aing hijikeun. Beta sudah sembuh. Ade ge cager mah. Ya beta aing teh kudu ngablender lalai ngobat eta asma sia. Geus deh urang arot ya. Nengdengekeun Pak Haji ya, magahan. Beta jeung pendro. Da ieu Pak Haji sekolah teh. Moal lila deui lah umur da urang mapur. Kedeung hirup di dunya nya. Magahan keduaan. Pelosok Baradung hirupnya nurutan batur. Pedro ngomong apa ada ngikon beta ada ngikirnya Pedro pelosok Baradung penurutan batur lah kurang hirup biaran ya berusaha kedeng ya Pulau Baradung ya keduaan ngikon Pak Haji ayo nama segera sing rajin sholat 5 waktu subuh terus sing rajin ya Pedro dapur pangkasuk ungklek we mana mah nah disini tinggal ke manten gua Abi nanti mau sekolah dia kayak jangan kawin mana jeung saha Abi tuh gitu ada gitu nah suara ya rajin sholat orang di sini rajin yang terus lu jadi cuma benar belden ya awal sama we ada tikene beribadah we benar pan buat pajar mah amal ibadah oke mau tanya-tanya mau Abi heueuh, kan kos nama ta si beta molor. Yang ngadengekeun. Benar ya budak 11-12 yang bapana gitu dong ya anak budak nurutan deh Enak Pak Haji. Aisyah dipegang kolot ngadon molor beta dan ada ngikeun aya magahan gini bener anu salah Kesalahan molor hes. Lempang teh datang Pak RT mah kieu. Lain uyuhan we warga aing kuat sampai ke kuatan kieu lamun nanjak ti dieu. Pak RT mah kieu mun kuat. Ngap teh datang. Lamun naik jabatan meureunna di iya ku Pak RT di renovasi kumaha ge gitu. Nek dijieun tanggalip nu kumaha ge nek ditambahan supaya warga teh gitu
makin genangan iya nah lempang teh gitu teh capek makin tanggali pemerin gitu. Kumanya kieu bararingung. Ay Pak RT, mantas meeting di mana? Gagabah amat. Sakitu ganteng na kieu, rapi kieu teh kajeung. Terus meeting, manya model kieu terus maju. Lamun meureun boga rarasaan. Boga jejeuleuan meureunna. Iya sah gitu ya. Pan BG nanya PRT mah terus meeting di mana lain maju lain. Meeting, BG meeting PRT. Macul deui bejakeun cek Pak RT ge terus meeting. Teu kadenge dia teh Pak RT ngomong. Lain eta irungna ku diroreknya. Heulah kumaha Pak RT weh, geus capek asana ngomongna. Lieur ngomong jeung Pak RT nya. Lieur capek. Heuh puguh eta jalan dia angker meureunnya. Lain maksudna eta Pak RT liwat ka dieu nya anu ngarengkasan bae gitu. Naon gitu, kos anu rawan teh ya aneh eta Pak RT gitu. Pan Pak RT liwat ka dieu gitu nya di sakola keneh ge Pak RT geus liwat di dieu tapi ka arah Pak RT anu ngarengkasan mah gitu. Bener RT bekol mah. Pugu orang nanya terus di mana Pajar? Pugu BG Pak RT ngomong di dieu nu angker teh gitu. Lain entes di mana lain. Lain iya lain nu kemarin nu ribut nu ka imah Pak RT. Coba bereskeun bae ayeuna hayu ka imah Pak RT sekalian. Mau beres-beres meureun teu dibereskeun mah. Pan teu meunang eta ribut. Ayo urang gara bereskeun kumaha ge bener teu dibereskeun mah di imah Pak RT. Eta Pak RT na kumahan teu karijetna wae, kali sapatu lagi ngahiji kitu dua bete. Bekol. Mesti Eta dua kitu benerkeun tuh. Pak RT pan tadi mah teh Pak RT kunaon kos kieu. Na kumaha nu ngarengkasana wae ieu tadi sapatu lagi bener kieu tempo. Berarti meureun di jalan ieu teu angkernya kumaha ge. Teh mah sapatu doang tinggal benerkeun RT. Emang naga ieu Pak RT di masjid tadi muka sepatu pada saat geus bener nalikan sepatu. Pada saat Pak RT mah gitu aya nu ieu aya nu heureuyan jalan dieu orang anu salah nalikan sepatu doang meureun di Pak RT. Pan RT mah bekol. Itu karaknya pan tibare teh Pak RT mah ganteng kieu. Ajar dia tuh Di imah wae kumaha ge bereskeun di dieu mah mos mal bener. Cek Pak RT ge tadi di imah. Geus ulah ribut kumaha. Mah di imah wae yuk. Ka imah Pak RT kumaha ge ayo. Da mal bener. urang nu ngahantem mah nu misahkeun. Gitu deh kayak RT. Ngeselkeun boga RT kos kitu mah. Ayo ulah ribut di dieu. Pan cek Pak RT ge ulah ribut di dieu bereskeun di imah Pak RT kumaha ge. Iya mondok ribut di dieu sagalaena. Pak. Kata bae sudah plastik. Lain di dia wae deh, bereskeun no. Jadi sarua bae bereskeun dia gitu. Daripada kudu ulah-ulan ka ieu mah. Ayo urang layanan we urang. Bereskeun naon. Nyaho pugu. Layanan we. Pokona urang layanan we urang ome lah. Urang buli. Pak RT nanya ai kamari masalah naon. Ai kamari mah masalahna ribut Pak RT, aya mah geus beres aya mah. Ai Pak RT mah sebenarnya teu butuh saksi, butuhna anu ributna bae kumaha ge da meuleun ai saksi mah nomor 2 gitu. Ai masalah ribut mah Pak RT mah teu butuh saksi. Jadi anu ributna bae kudu dibawa ka imah kumaha ge. Bener Pak RT bekolan. Anu ribut mah kami Pak RT. Ngeun geus beres ayeuna mah geus beres. Geus anu ribut. Kami nu ribut mangeun geus beres ayeuna geus beres. Oh, Jangan manglayanan tah. pan tadi ge Pak RT mah teu butuh saksi. Butuh ge eta nu ributna. Kadengen teu sebenarnya mah. Lain saksi Pak RT, lain saksi geus nu ribut. Bener. Capek ngomong jeung anu tengah denge mah kieu. RT Ngarora keneh ge geus dong. anu koreksa saha Pak RT? Irungna meureun teu dirorekan nya. Bener ya Pak RT. Kumaha ya geus kieu. Pak RT bingung ge nguruskeun. Pak RT bekol ieu mah buamnya. Teu kadenge. Eta teh gitu. Pak RT teh bingung ngajelaskeun itu duaan tengah denge mah gitunya. Tengah denge mah Pak RT ajuna. Pak RT pan ngalayanan geus capek ai ngalayan anu teu kadenge mah kieu. Secara anu kadenge gitu. Geus ayeuna mah kumaha ge damai wae, kumaha ge ulah kieu kitu lah kieu kitu gitu. Jadi
temenang ribut yang dulur teh komo jeung babaturan mah gitunya gitu. Geus ayeuna mah kumaha ge damai. Da Pak RT mah capek ngomong aja nganu teu ngadenge mah teu nyambung lah ai bae ieu gitu. Ngadenge Pak RT mah pusing kana sira. Oh ayeuna mah geus we damai kumaha ge sasalaman. Ayo. Ulah ribut da teu meunang ribut. Pak RT mah lieur ngomong ge ajuna. Kayak orang liarnya. Pak RT mah RT kami teh geus damai ti kamari keneh ge, geus damai, geus anu kudu didamekeun. Geus eueuh Pak RT nu ribut mah geus eueuh. Geus eueuh nu ribut mah geus eueuh. cek Pak RT ge damai. Dia teh bekol dia mah ku aing hareuge. Geus ulah ribut kumaha ge. Pan ge ku Pak RT geus didamaikeun. Nggak hantem RT tapi lain Pan ai Pak RT mah. Pusing Cek Pak RT ngomong, oge. kecil, bekol. Teu meunang ributan kumaha ge. Hendak ngahantem RT, lain ngahantem ya lain ngahantem RT. Pokona mah ieu mah da geus beres, nu penting mah Pak RT mah geus ngadamekeun eta mah. Naik Gitu. darah aing mah hajuna ieu. Sabar pokona mah ulah ribut ya kumaha ge. Teu meunang ieu mah balik wae. Ada pengurusan. kumaha RT geura balik lah. Kumanya? Dia ge teh bekol. Bekol mah. Lieur ngomongna. Bener teh bekol. Pusing aing eta gitu. Aya naon gegeroan? Gegeroan deh naon? Geus dah ayeuna mah Pak RT mah da capek ge nguruskeun jeung anu teu kadenge mah. Ripuh Pak RT mah. Eta mah uruskeun kuduan.